Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Salaraya turun kaburuan. Sirawun anu tadi cinekul milung adedengikeun ngagentak karawel leungeun atawa ngarawel leungeun gumilar milu nuturkeun kaburuan. Nganini usi anu tadi ngadedempes ngadedengikeun anu adu renyom teh. Teu wuduh hatena mah mani deg-degan sarta teu puguh cabak. Pamurtala anu geus leuwih ceula nincak buruan geus ngajegat dina pasangan rawu kelong. Anu pikeun gumilar mah kakara harita nyahona teh. Leungeunna ranggah kaluhur, sukuna pancuh ka hareup. Sedeng Aki Sidik oge geus sayaga nyang hareupan ka anu jailawana. Leungeun kencana ngilang dina dadana. Anu katuhu nyodor ka hareup. Sedeng suku katuhuna dina pasangan serong ngawangun pasangan Galura Laut Kidul. Jurus jahat masih keneh aya nu ngagunakeun. Asa neuleuh Ki Jamal baheula euy. Nya ngagunakeun jurus ieu dina ngababi butana. Ngahangu nyawa batur teh. Cek Aki Sidik bari neuteup seukeut sorot panon tembus kana panon Pamurtala anu ngagebur hurung. Paduli dulu. Jelema mah cukup pabogaan kabebasan. Nah heran kitu Andika. Dumeh kaula ngagunakeun ilmu warisan ti lanceuk kaula. Rasakeun sa Sidik. Lain saurang dua urang anu ngacolor jadi korban jurus samar nyawa. Nah dikira kaula gimir. Moal gimir kaula mah Murtala. Manusia anu ngabayakeun saperti Andika geus sakuduna gancang-gancang dihancurkeun. Supaya henteu terus nimeulkeun korban. Balukar kalakuan Andika anu kacida telenges tur taya rasasanana. Aki Sidik nembongkeun peta anu pinuh ku kawani. Wacingan sia. Urang ajar. Pamurtala ngagero pinuh nafsu. Kalawan dina gerakan anu kacida kesitna manehna ngolebat narajang ka Aki Sidik bari luncat ngagunakeun leungeun kencana. Cek dipake ngababuk puhul ceuli sedengkeun leungeun katuhuna ngangkang minangka cadangan. Aki Sidik karanjug lantaran karasa aya semeran angin anu ngahayap panas. Rikat Aki Sidik maju salengkah ka hareup bari meupeuh. Tapi memang tengeulan Pamurtala ku leungeun kenca teh ukur mangrupa pancingan wungkul. Sakilat manehna narik deui leungeun kencana sarta sakilat ngasupkeun tengeulan leungeun katuhu anu matak mateni. Aki Sidik dina kuda-kuda eta keneh nakis ku leungeun katuhuna. Dua leungeun diadu. Itu ieu hayang mecah kakuatan. Balukarna tina dua leungeun diadu teh pada-pada ngajarejeg mundur sababaraha lengkah. Pamurtala memang lain jelema core-core.
ngarasa panarajangna gagal teh manehna ngorebat narajang deui anu ngadua kalian. Tenggelanana ngan sok lebat nepi ka teu bisa katuturkeun ku Gumilar. Tapi pikeun Aki Sidik anu memang lawan anu tangguh kuat. Sanajan bener manehna teh katitih tangtungan jeung kasurung ku umur, tapi kalawan tapis jeung gerakan anu kacida cepetna nyarwaan gerakan musuhna. Sarta dina malasna narajang teh ewe hebatna. Sarta mata ngabayakeun lantaran gerakanana bener-bener ngagalura hese di tenggeulna. Badana mineng ngaleungit tina sasaran-sasaran panarajangna Pamurtala. Sarta nyaho-nyaho geus nyampuk tukangeunana atawa gigireun. Ngan Pamurtala ngawasa ilmu luar jerona teu bisa gampang-gampang kabenangan ku tenggelan-tenggelan Aki Sidik anu memang ampuh. Lila-lila mah temong Pamurtala anu pinuh ku nafsu. Hayang mateni teh kadesek ku panarajangna Aki Sidik. Anu beuki lila beuki hebat. Tenggelanana sakilat-sakilat datangna sarta teu bisa disangka-sangka di mana jona. Dina hiji tenggelan anu kacida hebatna ti Pamurtala. Barang tinggal sababaraha senti deui sakilat dipotong ku tenggelan kadet katuhu, Pamurtala ngerepeng. Tapi hiuk deui ngasupkeun tenggelan leungeun kenca anu oge sakilat dipotong ku kadet kenca Aki Sidik. Waktu Pamurtala ngajaul disusul tepus ku totog kana dadana. Pamurtala ngakeleong teu tahan. Angeunna karasa nyelek sarta dina keurek kitu sakolebat peureub Aki Sidik nimpug hulu huntu tongarna Pamurtala. Atuh cereng teh huntuna tilu ragrag sedeng tina sungutna ngagebor getih. Radar sia! Pamurtala ngagero bari mundur dua lengkah. Waktu Aki Sidik kasupkeun jurus pamungkas nu dimaksud mah pikeun namakeun perlawanan musuh. Kalawan teu disangka-sangka Pamurtala luncat ka cida luhurna. Dina nincakna deui kana taneuh, manehna geus ngabar bedogna anu saterusna ngabresat narajang Aki Sidik. Datangna bedog teh ngan sakolebat. Aki Sidik anu memang lemor teu ieu ngarasa keder sanajan musuhna ayeuna geus ngagunakeun pakarang. Kalawan tabah sarta teu gedag bulu salamat, manehna ngayunan lawan anu beuki lila beuki hebat tur matak ngabayakeunana. Gerakanana teu beda we ti kilat. Datangna sajoelat kurang-kurang rancingeus mah hanteu. Dina waktu anu sakedeung oge Aki Sidik teh kudu geus kababatang. Sidik geras sambat inung anu nganung bapa anu ngajuga deuleu euy. Geus waktuna ieu. Moalila oge badan Andika geus dirak-rak ieu ku si gagak bedog gaula. Pamurtala ngagero bangun anu nguntuk nguyup, tapi amekanana mah anger we tembong ngerenghap ranyu. Korebat cahaya bodas ngubeng luhureun sirah Aki Sidik. Silat pacang hungul. Cahaya kilat leungit diganti ku congo bedog anu nyolocos rek ngagorok genggerong. Lop! Awak Aki Sidik siga anu ngaleungit nyingkahan congo bedog. Ngolebat kagigireun musuhna pikeun males narajang. Tapi sakali ieu mah Pamurtala ge tembong wewesenana anu sabenerna. Nepi ka sabrehan mah teu siga anu keur galungan lantaran katempona teh ngan ukur 2 gulungan cahaya siga keur paudag-udag kacaangan ku remeng-remengna cahaya bulan.
pamaji jeung gumilar nu tadi nyaksian ngan ukur bisa olhok bengong leuwih-leuwih merenyeh gerakan anak Aki Sidik anu sanajan bari lemor tapi bisa ngungkulan gerakan anu dilawan nepi ka boh pamaji boh gumilar make boga rasa pasti budak bau jari ngao keneh lamun dibandingkeun jeung kayan Aki Sidik lantaran manehanana mah tacan puguh bisa ngelakukan gerakan seperti Aki Sidik itu. Sabot pamaji jeung gumilar keur ting polohok bari hatena deg-degan. Beresat gedebut kadengi salah seorang lawan anu keur tarung labuh kabalangkeun. Si horeng teh Pamurtala geus ngabebengkang. Bedogna kapat celengkeun tina leungeunna. Corewat. Ciung. Aki Sidik tina waktu lengan sakicep geus ngajega gigireunana. Murtala sabenerna mah kapaksa euy. Kaula ngalawanan Andika teh kaula taya saeutik oge eueuh nafsu pikeun ngalakukeun hal-hal saperti kaula keungora. Anu salilana isi kibung dina dosa sarta ngakaya ka babada kaula. Taya maksud rek binasa deuleu. Ngan bohongan. Bohongan Andika sorangan anu ngajalananana. Sakitu umur geus teh masih we kagugulung nafsu saraka angka murka Murtala. Ceuk Aki Sidik bari mencrong netep ka Pamurtala anu geus nang karak bengkang taya untupan deui ngalawan. Oh, mondong loba teh ka Sidik belajar. Kaula tadi mah geus kasoran. Bau teh teuing. Tina kanaon anu ku Andika dek ditibankeun ka kaula. Kaula pasrah. Rek diksik-sik dikunyit-kunyit. Rek dicacak diwalang-walang oge. Peteh teuing. Temal Pamurtala bari panonna anu helang teh mencrong maduan panon Aki Sidik. Pikeun kaula Murtala umur kaula anu ngan tinggal popoyan deui moal dihamur-hamur tepuguh Murtala. Tapi ku kaula diancokeun pikeun nuhonan dosa-dosa kaula. Boh anu dihaja, boh anu teu dihaja. Boh anu karasa, boh nu teu karasa. Lain pikeun samemena nu teu nafsu angkara murka saperti Andika Murtala. Lantaran pikeun nerapkeun raraga tatali asih antara manusia jeung manusia. Kaula Sidik. Sidik lain sadurung winarah. Lain Sidik ku paninggal. Lain Sidik ku Sidikna. Kaula teu ngarasa. Teu miboga. Aki Sidik nyaritana lirih. Tobat Sidik. Tetela kaula teh bodoh. Kaula teh manusia nu pangcilaka-cilakana. Ayeuna kaula janji Pak Sidik. Kaula saja tunduk taluk kana pamadagan salira. Muga-muga langit jeung bumi ngajadi saksi. Lain lantaran kaula kasoran Pak Sidik. Ngan kaula teh janji. Kaula teh kataji ka sangsrem kubudi sarta pamadagan salira anu sakitu luhurna Pak Sidik. Anu memang di kaula mah teu ngancik. Pamurtala sumegruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti nu Maha Suci.
Mugi-mugi Gusti Anu Maha Agung maparin rahmat sareng taufik hidayahna. Naon-naon nu dikerarkeun ku andika ayeuna Murtala heg sing jadi kanyataan anu teu saeutik ngadatangkeun kamangpaatan pikeun kamekaran hirup kumbuh anu bebas tina kasieun jeung katunggalaan. Yap atuh ayeuna mah urang ka jero deui Murtala, ceuk Aki Sidik ngasongkeun leungeun bari ngaret ka Pamaji jeung Gumilar anu masih keneh cing polohok narempokeun. Geus kitu mah kabeh arasup di kajol imah rek nuluykeun deui ngopi bari ngaropi kue burayot. Mencrongna bulan di luhur langit mani ngemprai. Caang padang narawangan dibarengan ku riwerna angin peuting, mutuh matak nambah-nambah betah nu ngalantung di buruan. Komo keur anu ngumbar asmara mah dunya teh asa nu sorangan. Anu sejer mah ngontrak. Gumilar jeung Nyi Arum geus ti tadi dariuk hareupeun imah anu aya kebonan. Sedengkeun di bedeng Naki Raksa ngageder anu ngadarongeng pogot naker. Palingan da ngobrolkeun Bahdira anu tadi beurang ka datang jeung Arman. Engkang kadenge sora Nyi Arum semu ngaharewos ngandung katersna. Aya naon nu sayang? Gumilar ngareret. Bre bubuden anu matak pikalucun teh nyangheung dina tak-tak. Beungeutna sapinuhna yang hareup ka luhur, ari panon ngagiler ka gigir. Mengalami deui panginten Kang. Engkang teh angkat ke Garutnya. Ya, tangkosna we. Namun anjing makang teh bade ka Mancagahar heula, antel Arman, Gumilar bari ngulisik. Gap leungeunna kana tak-tak Nyi Arum. Jujur ngiring atunya Kang. Saskeun naon Yum, bilih karugrag. Antosan we di dieu da moalami ieu Kang naogenya. Da kekiat adung Kang Nyai teh. Nyi Arum ngaranghik. Ya nyunkeun widih heula atuh ka Abah. Mung upami teu kawidian ulah maksanya. Ya lung ya sayang. Gumilar ayeuna mah ngusaapan buuk bebendena. Nyi Arum teu nyarita deui. Hatena ngerasa sugema oge ku jawaban nu jadi bebendena kitu teh. Lantaran ari bapana mah piraku deui teu ngidinan. Cenah kakara hudang geuling, teu naon, da geus ngarasa jag-jag ieu. Bade lami di Garut teh Kang. Nyi Arum ayeuna mah ajeg. Beungeutna yang hareup ka Gumilar. Ya sakedap oge. Ya nepangan sepuh gitu nu. Mangkaling tos aya puluh-na tahun Kang teu tepang sareng sepuh teh. Ya oge ya upami rasemut ka Yuyu mah. Tos ngabiur deui ka Garut akang teh. Panginten anu di ditu mah tos lengo deui panginten. Apan Aki Empi mah tos ti payun angkatna Yum. Nya keung we panginten nya Kang nya. Nyi Arum riuk beungeutna ngadadak robah. Memang hatena mah ngarasa sungkan ditinggalkeun ku Gumilar teh. Lain keung-keung teuing ngan kasurung kurasa kawanitaan anu teu weleh ngarasa timuru. Sok sieun panutan robah emutan. Malum di kota kitu atuh anu moal buah-buah loba gogoda anu ngajadikeun lunturna kasatiaan.
ayahna we anu nya sing tabah sing janglar bukan nama ulah sapertos anu atos-atosnya sing percantel lah karena kasatian tingkang ya cek Gumilar bangun anu surti karena naon-naon anu jadi kandungan pikirannya Arum. Percantel Kang Arum ngadadak ciparuna merabai King Borela katojoku cahaya bulan kumaha nu Gumilar rasa leuwas mireungeuh bebene ngadadak kaluarkeun Cipanon teh sok nalangsa upami dikantun teh Kang Arum nginghat apaan ayeuna mah engkang na oge aya kene pancan mios akang na oge ieu gedengeun tukang mana nah ieu yumbut nangis sagarupa atuh Yum gelis Gumilar ngaranyu imut kayung yun ku polah Nyi Parawan anu dipake nangis teh beuki nambah gelis Kang mah panitia mah tong ngantunkeun abdi atuh Kang. Abdi hoyong gegentetan sareng Akang teu oleh dipikasono ku abdi Kang. Arum ajang gilak. Teh saya epes meer atuh sayang, gelis. Ya. Manya Akang. Manya aya jungjunan sebelang babari nangis. Entok kengeng kitu. Nya, Gumilar kalakah ngaheureuyan. Nyi Arum teu malan. Kalius micen beungeut tanggah api-api nyawang bulan. Padahal mah nyumputkeun dua bibir anu ngaliweuh ngebrehkeun imutna kapi asem ku polah manehanana atawa ku polahna baheula. Sanes epes meer atuh Kang. Yuyum teh hariwang aslina hariwang ingis Akang teh ujug-ujug hilap ka yuyum teh oge yum teh keung aslina Kang. Ya gampil keung mah ya urang minta libaturan we ka si colatnya ongkos supados henteu asa dikantunkeun da sami pada coreleng kan sareng Akang. Kalau Akang ngulucon Akang mah enggak Akang mah kelaka gitu nganggap yuyum teh heureuy enggak ieu mah enggak. Arum ngadilak bari diukna mah ngised ngadeuketan bulu punukna ngadadak carangkat. Aya naon gelis Gumilar api-api teu ngarti. Udah Kang mah kalaka nyingsilnan geuningan. Oh gitu. Arum kalaka beuki rapet diukna. Nah make sieun atuh Yum padi aya Akang di dieu. Akang ada di Sindang. Komo pami nuju ngalendotan mah Yum karasa kumisna mata getek maduan kulit dan ku si colat mah nya. Kang mah gitu ih. Akang jahat. Kang gitu ih. Nyi Arum ngabili gidig bari gabrog we ngarangkul ka Gumilar leungeunna pageuh meulit kana punduk. Nanaonan teh Yum nyar-nyar piatuh. Gumilar api-api teu ngarti. Bari mangkak piseureun leungeun anu meulit teh diusapan tek di udar. Tuh lucu Kang mah anggapna teh heureui panginten yuyum mah. Nyarum kurabeud baeud kawas anu heueuh we amek. Sanes singsieunan atuh sayang. Si cantik jelita. Pan Kang oge sakitu manutna ka yuyum. Kayuyum oge moal bina sami gitu. Masa teh si colat mah sakitu iceusna Yum. Nara Nyi Arum ngabeureug deui Gumilar ngagelenyung.
kadenge anu dehem puguhe gumilar jeung Nyi Arum maniti buburanjat ngarasa reuas ari diret horeng Arman ngajak ngadehem sote nama supaya ulah non teh garuah meureunna ngaluwas wae di Baledogra Ya, sokang mah ngaluwas wae. Ciwit geura. Nyi Arum bari ngagentak dongko nyokot regang kai maksudna rek dipake maledog Arman anu ngadon cecengiran. Ampun cek. Ulah maledog cek. Arman bari leungeun Arangga. Ya, rek naon atuh los-los ka dieu. Ngaganggu wae Arman mah. Cek Nyi Arum bari tetep ngulang-ulang regang kai. Sales bade ngaganggu. Sales bade ngaganggu anu nuju coconoan. Di piwarang gua geura uih cenah. Aya nu bade di badantenkeun kitu akang ka dieu sote. Nama tuh yum Stos tekiat kutiris itu akang mah gumilar mila anangtung. Ngagendeng Nyi Arum dibawa asup ka jol imah nyamperkeun kolot-kolotna anu keur uplek ngadarongeng. Bahdira anu kadenge ngadongengna geus ngadenge dongengna Kiraksa nu nyaritakeun kahebatanna gumilar ngareret atuh harita gumilar teh kanu Cing Torojo. Pasemona marah mai hegar ngarasa bagja nu lain dikieuna dumeh anakna boga sobat anu sakitu punjulna oge kanyahoan kabelaanana malah moal ladi oge tangtu bakal jadi dulurna lantaran katalian ku Nyi Arum. Isukna Bahdira baraya cakra ieu. Isukna Bahdira Arman katut Nyi Arum rebun-rebun keneh geus miang ka Miramare. Maksudna mah rek ngaranjang kamancagahar nyaeta nepungan Maureh nyaeta indungna Arman. Teu kacatur di jalanna oge teu kocap kumaha petalakuna anu kakara anyar pinanggih deui sangeusna taun-taun papisah. Kurang tangtu kasawang kumaha paripolahna. Boh Bahdira, boh Maureh, tapi kabeh pada moho nembongkeun kasonoan. Ngaran-ngaran geus jadi pepotongan kitu atuh dina prakna patepung. Itu ieu pada naon teh ngarasanan dirina ku kapareng tepung deui teh teu wudu ngaguar deui tapak lacak anu ka tukang-tukang. Mukakeun deui lalangsia anu geus lawas nutupan gambaran kahirupanana zaman Keungora. Ugu papisahna teh lantaran kapaksa da duriatna mah Maureh teh gede keneh, gede banget. Ngan awah hingku geus karasa teu kuat ditamelarkeun ku anu jadi salaki. Ayeuna tepung deui teu kalis ku geus lawas papisah teu kahalangan ku kakolotan duriatna mah anger we teu regrog-regrog. Kituna teh sarwana jeung Bahdira duriatna nganteng keneh. Baheula oge anging ku dipaksa ku Kiraksa dahuanana. Ayeuna oge pada nyangkaruk dina hatena hayang ngahiji deui. Paribasa nganyam samak neutekan bari motongan. Paribasa neang anak ngadeuketan popotongan. Sahata cung anu rumasa baraya cung. Hal ieu teh terjadi matak heran barayanya. Bahdira kalawan teu didingding kelir ceplak we diterangkeun ka Maureh kalayan disaksian ku sarerea. Atuh boh Maureh boh Arman anu jadi anakna teu kira-kira ngarasa bungahna. Dua poe ti harita kurunyung Kiraksa jeung Maimol ti Miramare ngahajak menang ngabejaan teu hese
Prung we Bahdira jeung Maure dijagrageun deui ka panghulu, balikan deui ka popotongan kalawan taya nyelang heula. Pangantenan dina mangsa umur geus jauh ka hareup. Tapi sanajan kitu ari Duriat mah teu dinu ngora teu dinu kolot sarua we, malah ceuk beja mah sok ngaleuwihan tinu ngora. Bongan aya paribasa beger mino. Beres salametan iwal ti Bahdira bring salarea balik deui ka Miramare. Sadatang-datang Gumilar sasadiaan lantaran 2 poe di oge rek terus ka Garut. Manehna ngeleyeng deui we manggihan sakura anu dipiberat. Ka Cibalieur nepungan di Pamajid jeung Pagobang. Kasih colat di guhana. Geus puguh ka Aki Sidik mah lantaran apan ayeuna mah inditna oge rek bareng dumeh Aki Sidik rek neangan anakna teh. Atuh ka Mancagahar merukeun datang. Pokona mah nganutkeun areman ka indung bapana. Nepi ka waktuna indit Nyi Arum ngariuk di alum. Layu tebeda we ti kembang kakatigaan sakitu di beberah teh taya pisan kaberagan mata hariwan anu ninggalkeun. Nepi ka waktuna indi Tili Usi ngajajabkeun nepi ka bedeng dianteur ku kapi alona anu terus nganteur jajab nepi ka Cigodeg mah ngan Pamajid jeung si Gobang. Dirak sakatut Nyi Arum di Cigodeg geus nyampak Bahdira jeung Maure anu ngahaja ngadaguan di warung Mak Emot. Yum, Enung, Gelis, ulah nguyung kitu atuh. Da malami akang mios teh nya ceuk Gumilar dumeh Nyi Arum katempona taya pisan kaberagan. Harita maranehna dariuk paduduaan misahkeun maneh. Sabot ngadaguan Arman keur megat mobil. Malami litu teh nyakangnya, Kang. Akang malami litu teh. Wah, atuh Gelis, pan akang geus wakca malami. Tapi lami-lami mah angkang oge moal kiat atuh pada bisa yuyung. Kang. Tolong lami nyakangnya. Wah, sayang. Awas pek pamilami ium kekiat pada bisa mah. Nggak apa-apa ciwit gelak. Dah upami tos beres mah pira aku atuh teu tengentel nya kaman oge ya kungkang di bebantun gelisnya komode ya bade mendakan sepungkang ya walon Gumilar ngalelejar jagung silila torojoy wahon anu narik beas ka Cikajang geus di stop Aki Sidik Gumilar jeung Arman cuk celak arunggah sarta telila wahon geus ngageleyeung boh nu ninggalkeun boh anu tinggalkeun pada ting garupai mileuleyankeun. Sanajan panon poe jauh keneh kana manceran, tapi pikeun anu lumaku ngagunakeun dampal suku mah teu burung matak ngoprot bobolokot ku kesang. Nu leuwih teh telamah dina beungeutna mani ngaragajag ngucur tina sirah kana pipi, teu kalis disusutan berbay deui bijil ngalemere. Saperti kayan Aki Sidik, Gumilar jeung Arman anu harita
ngageletrik ting lalenghoy ngambah jalan jajahan anu ngembat ka Cipacing. Sajrutna tina wahon di Cigugur teh teu manggih tutumpakan deui. Nya terus we nikreuh. Mapai jalan satapak. Talina mah moal nyimpang heula, rek terus bang belas ka Cikajang. Ngan orokaya Arman keukeuh hayang manggihan heula Nyiningsih. Ongkoh di Gumilar cacan papasrahan, boh imahna boh kebona ka Pak Aleh, lantaran boh atina boh manehna cantang tuk balik di Cipacing. Wanci asar kakak nepi ka Cipacing. Sarerea belas blus ka imahna Gumilar anu koncina dipihapikeun ka Pak Aleh. Peucingna sanggeus Gumilar papasrahan ka Pak Aleh, bring we tiluanana marudun. Nganjang heula ka imah Pak Adi bari sakalian deuk pamitan lantaran isukna rek nuliskeun lalampahan ka Garut. Mun harita aki sidik jeung Gumilar mah ngalobrol di tengah imah di sanghareupan ku Pak Adi. Arman mah hideng misakeun maneh dari duaan jeung Nyiningsih hanapeun tangkal muncang. King harewos pada ngabudalakeun si hate atuh da pakait non teh pakait pikirna teh can sakumalila. Made rame di Garut teh Kang Arman. Nyiningsih nanya Lili. Paromana alum ku kitu teh mah. Sosonoan cacan cacap eusi hate, cacan budal kabeh jadi loba kapanasaran. Nya kumaha we akang maning. Mung kahoyong mah ya ulah lami-lami sih. Walona Arman. Mulai di Garut pada teras kaki dulu pengen tanya. Nyiningsih endanya pinuh kurasa honcewang. Teu honcewang kumaha atuh nuk dirasakeun ku Nyiningsih lantaran balukar tina